Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun fi ba'di ahkamil murtadi. Ieu pasal mertelakeun tina sapalihna pirang-pirang hukum murtad. Pada belan murtad. Yajibu wajib alaman kajalma waqa'at anu tumiba minhu ti eta jalma naon aridatun ari murtad. Diwajibkeun ka jalma anu kakeunaan pamurtadan, boh murtad ucapan, murtad i'tikad, atanapi murtad perbuatan, supaya ta jalma teh al-audu fauran balik deui harita keneh, maksudna mah kembali segera ilal Islam kana agama Islam, kana pamadeganana. Binutki kalawan ngucapkeun eta jalma nu murtad teh atanapi nu milampah pamurtadan teh bisyahadaitaini kalawan ngucapkeun dua kalimat syahadat. Jadi lamun geus murtad ucapan perbuatan i'tikad kedah syahadat deui. Wal ikla'i amma waqa'at bihi ar-riddatu. Jeung kedah nyabut ngajabut gitu, mencabut tina perkara boh i'tikadna teh boh murtadna teh tina i'tikad atanapi perbuatan sareng ucapan anu geus dipilampah ku eta jalma teh tina pamurtadanana. Jadi menyesali kaduhung nalangsa geus milampah perbuatan murtad. Wajibu sareng wajib alaihi ka eta jalma nu murtad naon an-nadmu ngarasa nalangsa, ngarasa kaduhung, menyesali alama kana perbuatan dosana. Sodaro anu bijil ieu dosa minhu ti eta jalma. Kahiji cenah jalma nu geus murtad teh kudu nadam. Nadam teh kaduhung, menyesali. Wal azmu kaduana jalma nu murtad nalika uidai ka Islam kudu ngazam, kudu ngarencana, kudu ngajanji alla yauda kana moal ngabalikan deui eta perbuatan si jalma eta teh limislihi kana misilna atanapi kana perbuatan geus dipilampahna. Wa qadaun katiluna ngodoan si jalma makana perkara fatahu anu luput anu teu kalakonan ka eta jalma min wajibati syar'i tina pirang-pirang kawajiban syara. Pitil kalmudati dina nalika mimirtina eta murtad dina waktu anu tos kalangkung nu kalewat. Contoh jama eta murtad selama mimiti murtad kana tobatna teh misalkeun teu salat tah kedah dikodoan tah salatna, mun puasa kedah ngodoan puasana. Margi jalma murtad mah teu sah salat jeung puasana ge. Sabaraha hari anjeunna ngantunkeun kewajiban maka kedah dibayar. Fa illam yatub maka lamun teu kersa tobat isi jalma wajabat maka wajib naon istiqabatuhu marentah tobatna ka eta jalma. Jadi pamimpin atawa keluarga nu berkuasa na teh wajib nitah tobat ka eta jalma. Wala yuqbalu sareng teu ditarima amal ibadahna maksudna mah minhu ti eta jalma nu murtad ilal Islam angin asup deui kana agama Islam. Jadi jalma murtad mah ibadah ge moal ditarima kecuali anjeunna uih deui kana Islam. Awil qatlu atarapi dibunuh eta jalma murtad lamun alimun tobat teh nya.
Yabtulu sareng batal biha ku sabab murtad naon saumuhu saumna eta jalma batal tah. Wa tayammumuhu sareng tayammumna eta si jalma wa nikahuhu sareng nikahna batal nikahna eta si jalma qabla dukhuli samemeh dukhul samemeh dijima. Wa kadanya kitu deui batal nikahna ba'dahu saparantos dijima. Hilam yaud lamun teu balik deui ilal Islam kanu agama Islam eta jalma teh fil iddati dina mangsa iddahna. Wala yasihu sareng teu sah naon aqdu nikahihin akad nikahna jalma murtad teu sah. Wa tahrumu sareng haram oge naon dabihatuhu bebencitan jalma nu murtad haram dituang ku jalma Islam. Wala yurisu sareng teu ngawaris eta jalma murtad sareng oge teu narima warisan. Wala yusolli sareng teu kenging teu wajib disolatan alaihi eta jalma murtad lamun maot teu kedah disolatan teu wajib disolatan tapi bilih bade mah nya teu langkung teu wajib hukumna. Lamun orang Islam mah wajib fardu kifayah gitu sholatkeun teh. Wala yughsalu sareng teu wajib dimandian. Wala yukafanu sareng teu wajib dikafani. Wala yudpanu sareng teu wajib dikuburkeun jalma anu murtad. Wa maluhu sareng ari hartana jalma anu murtad nu kaluarna Islam nalika anjeunna maot eta fai'un kalebet harta fai. Harta fai teh harta nu digunakeun kanggo kamaslahatan jalma Islam. Nah eta harta lamun anjeunna teu buru tobat kaburu maot nyimpen harta maka harta eta digunakeun keur kamaslahatan jalma Islam. Diantawisna ngabantu fakir miskin, ngabantu jalmi-jalmi anu peryogi dibantu. Paslun fi ma yajibu 'alal mukallaf wallahu alam bimuradih. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum.